di hiji tempat makom Pak abdi kantos mung dua kali na pinten tah abdi ge asa nyimpen eta ninggal kieu mah Pak ninggal kieu mah eta mah Pak di daerah kami di zaman dikonveksi ini jadi tah malam sakasa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng pribados dina acara aya nama horor komedi. Jadi orang nyaritakeun anu eueuh tapi aya disebut aya tapi eueuh gitu. Mudah-mudahan ku carita ieu makin ningkatkeun deui keimanan jeung keislaman orang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yen nu hirup di dunia ieu teh lain urang ngungkul aya hewan, tumbuhan, makhluk gaib jeung jabani. Kangge bintang tamu nu pertama nyaeta warga abi urang sambut wae Pak Dede. Assalamualaikum Pak Dede. Kumaha Pak sehat? Alhamdulillah Pak Dede kumaha sawalarna? Alhamdulillah Pak dina waktos aya nama aduh alhamdulillah abdi teh jadi paparinan ku Gusti Nu Maha Suci teh. Dina kaayaan sehat gitu nya alhamdulillah abdi teh. Mudah-mudahan we lah ping hijina mah utami nama sakola wargi urang sarehat teh. Amin amin ya. Sing sarehat panjang yuswa rezeki barokah Pak Dede. Amin tah harus kitu. Pokona mah sing kacukupi sagala nu dibutuhkeun. Nah udah utami nama sehat teh lah Pak. Iya leres. Sieur artos di pasihan teu damang malah. Alhamdulillah dengan rada karaos yang penting mah sehat lah gitu Pak. Alhamdulillah. Pak Dede ieu teh urang ngobrol. Mangga. Tangtosna Pak Dede mah seueur carita-carita anu orang lain mah belum tentu menghadapinya atau iya. Inti nama bener Pak istilah nama saur bahasa sepuh teh mah anu gaib bener gitu Pak nya. Leres Anu masalah gaib teh cenah emang da dicarioskeun disebatkeun teu aya disebatkeun aya da teu aya tah ku teu katinggal teh ya. Intina istilah namanya rios gaib teh nya barang teu katinggal tapi saur paribahasa sepuh gitu bahasa kolot kade cenah bahkan cenah ayeuna sakedik nama naon bahasa kolot mah anu geus ngantunkeun cenah kade cenah teh anu geus arereuweuh teh karuhun teh cenah da manco cenah ka urang tah terkadang eta teh Pak perkawis manco kitu teh nah urang teh teka-teki nah nya gitu ka urang teh ninggal tah urang teh kedah percaya eta teh bahwa karuhun teh ninggal ka urang nya dan namina gaib itu ka urang manco ai urang teh ninggal gitu eta tapa intina mah pinten mangga pinten misalna sakedikna bade naroskeun ti antawisna perkawis eta pami pinten insyaallah abdi anu sakaterang abdi di walar pinten pami anu teu terang pinten nya pinten lah eta mah nyambeurna nyada sanes deui kitu terang mah kitu bade insyaallah di walar anu saterangna kitu pengalaman abdi kitu pinten Pak. Tah Pak Dede urang nu mimiti cing Pak Dede teh kantos ninggal anu kitu teh di mana? Mohon tah saresna mah kieu Pak. Masalah ninggal anu kitu teh dasarna mah upami bahasa barudak cenah geuning barudak awas euy cenah ulah ka dinya loba jurig cenah ulah ka tempat eta loba jurig tah eta teh saresna Pak bahasa jurig teh kanggo abdi pisan gitu naon teh kanggo abdi pisan ge ternyata eta bahasa jurig teh tanda tanya teka-teki nah harusna aya bahasa jurig balik kieu sakaemut abdi termasuk misalna dina katerangan oge Gusti Allah teu nyiptakeun jurig nah kumaha urang kali sok disebatkeun jurig gitu sok ayeuna terkadang kan dina Quran tos netral wa ma khalaqtul jinni wal insa illa ya'budun Allah pati-pati nyiptakeun jin sareng manusia teu aya misalna katerangan dina Quran wa ma khalaqtul jurig teu aya apa eta batak abdi jurig teh atuh nu kumaha
matak ulah sampai ka istilahna kabarudak mah nyingsieunan ulah kadinya bisa ya jurig bisi ka jantenan barudak mah bisi misalna ninggal anu pikasieun barang naon wae ieu meureun jurig tah ulah sampai gitu tah di antawisna eta benten bahasa jurig eta teh bahasa sepuh Pak. Emang perkawis eta teh saur abdi teh ya Gusti Allah teh nyiptakeun jurig tapi nyiptakeun jin sareng manusia. Tah perkawis eta Pak emang di mana-mana ge di unggal tempat ge aya. Pasti aya. Nu disebat jurig teh padahal sanes jurig jin gitu. Tah sakaterang abdi, sapangalaman abdi kantos misalna ameng ka daerah mana, wah cenah ieu teh angker, tah anu sebat angker teh da caningal. Caningal mata sok aya bahasa lamun misalna di tempat anu rada geueuman karaos ser sok aya bulu punuk geuning panya saur sepuh teh malah muringkak ke bulu punuk aya naon sieun padahal tah eta teh Pak intina mah sakaemut abdi batur urang keneh eta teh nu ngawartosan teh sok aya bulu punuk muringkak teh batur urang naon cenah saur bapak teh bisa napa deh cenah aya batur urang kan urang teh begitu lahir aya bali Pak bali teh kan sok di anu dibuang anu di ruang teh eta teh dulur urang kene mata lamun urang misalna emang dulur urang ngabejaan da dulur urang ke diararima nah ternyata Pak kadah dicaroskeun mah tah bali teh terkadang eta teh ngawartosan ka urang mata sakaemut abdi sapangalaman abdi di mana-mana aya Pak di mana-mana di atas dunia banyak orang sarasina mah istilah masuk bapak teh kembali deui kanu carosan awal gaib di mana-mana ge aya gaib mah tong istilahna di luar di bumi urang aya mata sok aya paribasa saur kolot kade cenah salah sajumah mah euy cenah ulah nyetel TV karuhun urang teh cenah manco cenah ningali ka urang da emang leres salah sajumah teh karuhun urang teh cenah terkadang lamun urang ninggal cenah di bumi nuju naon hura-hura kumaha ka urang teh cenah teh ninggal ka urang teh nangis kenapa karuhun cenah malam Jumat kalau pake kitu pake tawasul ka Allah kumaha tah lamun urang cenah ninggal di bumi malam Jumat misalna nuju tawasulan kumaha nuju selawatan karuhun urang teh cenah ngadoakeun teh Pak abdi kitu saur sepuh paribasa sepuh da paribasa sepuh mah sok nyata ayeuna karos ku abdi bapak tadi naroskeun di mana wae cenah padade pengalaman abdi katos abdi moal disebatkeun nya istilah nama tempat nama pilih hiji waktu jalmi anu ninggal euy di tempat ieu teh gini aya urang sieun teh abdi moal anjing sieun sok sieun janten cilaka kan sanes kalbi pengalaman abdi aya lah di salah sawias tempat abdi nuju Bangor ka Pungkur merantau di luar abdi kedah dicaroskeun pengalaman tah nuju zaman SD SB Pak tahun sabaraha tah abdi teh terang eta Pak Dede tah abdi kantos Pak hilap deui abdi eta pokona nuju zaman eta Pak nya kantos abdi ngajajab rerencangan nuju gila kuno kitu Pak alah disebatkeun musyrik da musyrik saur abdi geukeuh Pak hoyong dituduhkeun cenah ka tempat anu kitu deuk menta cenah menta nomor cenah bae sakali mah cek abdi ulah nyebutkeun sakali cek hiji waktu lamun meunang di dinya bakal dedeuyeun da jalmi mah Pak lamun misalna pasien kengeng sakali kengeng no teh kengeng kebahagiaan sakali teh kengeng mucek ieu sakali tinu kana itu teh sanes liren kalau beuki katagihan batak cek abdi kade tah tina bahasa ge di dinya geus jalir janji saur abdi tah Pak carios namanya singkat kata taku abdi jajab teh ka jalmi teh leres Pak hasil eta mah ku abdi total disebatkeun musyrik sabab kieu ka tempat sapertos makom-makom ge lamun urang niat nyuhunkeun atas musyrik teh sabab da anu di makom teh geus puguh eta teh jalmi teh maot manya ku urang deuk dipenta ceuk lamun tiasa ngawalar mah itu aing teh boba aing teh geus kanyoonkeun borah ka mereka maneh intina mah kanu kitu mah sa katerang abdi gitu pengalaman abdi lah doakeun anu maot mah tahlil teh ya itu teh meureuna ieu jelema cenah teh teu wawuh teh naon ngadoakeun ka urang tah insyaallah eta bakal malik kadoakeun ka urang teh sieuna teh jalmi anu musyrik tah carosna Bapak dijajab eta jalmi teh urang caket keneh lah abdi mah muhun jalmi na dijajab ku abdi lumayan eta mah luar daerah dijajab ku abdi carosna mah Pak eta mah abdi kalah atosna Pak istighfar abdi mah hawa atos eta hawa atos teh kasa
Ari abdi mah di sekolah juru kunci teh. Amang abdi ge disabatkeun di sekolah apa juru kunci nya pengkunci abdi gitu. Tugasna juru kunci mah pan sasapuna. Matak abdi cocok disebut juru kunci. Tah kunci ku abdi sadayana gitu. Abdi juru kunci mah abdi ge di sekolah. Di sekolah mah carisna mah apa dijajab eta jalmi teh dugi. Terus almarhum malih mah. Lah cenah aing mah cenah minta nu kieu cenah kumaha cenah euy. Tah carisna mah apa dipaksa tah ku abdi. Abdi janten osana teh tah kumaksa. Canak apa carisna mah ka tempat eta teh. Nya apa eta mah. Ngan saur juru cenah lamun ieu misalna cenah jual aya cenah tulisan dina tatangger dina makam teh Pak eta tatangger macam batu nya ciri teh upami ciri mah ciri. Lamun aya cenah tah dina batu eta cenah tulisan ganjang cenah buru-buru tuliskeun teu bisa diulang-ulang deui. Nah carosna Bapak digeredegeun abdi teh nya ngobrol teh. Carosna Bapak jol bade eta aya tulisan eta teh dongkap ingeung heula pamakam teh. Ingeung teh nya eunag. Sapertos gempa. Da bege mah keur menamean kana astagfirullah ya Allah. Ya Allah, rasa kitu. Dong rareuwas teh bongan sia suruh juru. Bongan sia harayang nu kararieu. Sok sen ulah rareuwas buru-buru teh nemun pak berebet aya seratan eta mah dina batu. Terus teh aya seratan dina batu. Tah pas tos kitu teh enggal diseratkeun aya 4 angka 3 angka. Pas jol tos diseratkeun teh Pak jol teu aya deui. Oh, sakolebat. Sakolebat asal ipi. Jadi ikan kamatan, jadi ikan kamatan, aku ikan kamatan. Teu aya deui dina batu teh. Nah cenah eta bah cenah bah ieu cenah eueuh deui bah cenah teu aya deui cenah. Ceuk aing kumaha cenah geus sakali cenah buru-buru cenah teu bisa diulangi. Pak carosna mah. Tah abdi janten geuwas janten dosa teh Pak juru duka anu maledo kunaon. Di makam teh jok ka kuping ku sadayana ge genep jalmi teh 7 jalmi sareng berterang teh Pak juru kunci teh anu maledo Allahu Akbar naon ieu di kieu we abdi ningat abdi teh maratoskeun eta jalmi nu nyerat abdi maratoskeun eta we da sanes abdi nyuhungkeun aja maratoskeun eta we juru kunci di kieu Pak panangan teh pas takan teh cariosna mah alah sur abdi teh kunaon ieu pewa gitu. Terus nama Pak aya deui seratan. Kadang seratan. Geus cenah titik dek kaharti dek moal cenah mah humaran geus. Tah Pak carosna mah atos beres. Muhun Pak sampai ka berhasil. Carosna mah kengeng 3 angka tah mun telepat di penteran jam. Kelah. Abdi rumaos muhun Pak tah carosna mah percanten aya anu kitu teh. Kan teu katinggal ku abdi. Eta nu maledog saha? Aya sapertos gempa di makam sok. Tah eta abdi percanten mata eta mah ku abdi sos ngayakin leres aya we gaib teh. Teu padede ari waktos nyungkeunna kumaha eta? Waktos nyungkeunna mah Pak. Yos ieu cenah kadatangan cenah tamu abdi teh mah maksa nyungkeun anu zaman ayeuna. Tapi nyariosna jangjina cenah sakali ayeuna. Tah kitu we Pak nyariosna teh. Gitu Pak da ngangelilin Pak di makam lilin teh parareum jeung parareum nyalira Pak tah dongkap sanes gempa teh gitu. Tah termasuk Surabi da sanes di makam eta we Surabi termasuk di bumi urang ge da aya Pak di bangsa da Surabi ge kan Gusti Allah menciptakeunana jin gitu sanes juri jin gitu. Bahkan Surabi intina mah jalmi mah tak ulah ngalamun we upami anu ngalamun Pak terus anu masalah ngalamun sok aya lebet teh nya ketarik teh mangrupikeun pan geuningan wah indung urang bapak urang pan eta jin kana eta teh terus ngagodakan keimanan urang ketauhidan urang gitu. Mas terkadang nya nu sapertos macem abdi mah pengalaman gitu Pak kantos tah ka hiji makam deui dugi ka aya ge eta makamna teh Pak pi ka sieuneuan dugi ka aya makam eta mah tah makam teh carosna mah kantos Pak tuh tabuh 9:30 siang kene menuju saralik di Tajung jadi Tajung tah carosna manyapan ke ketrok jalmi atuh Pak ke ketrok kana pintu geus bade masuk ke di Tajung teh sapas bade masuk we ditinggal keluar teu aya
Ari posisi sabaraha jalmi di Tajung? 10 jalmi. Tak anu keluar. Tak anu keluar keketrok. Terus Pak dikuriling Tajung teh. Keketrok dikuriling. Kan biliknya posisi kayak dikuriling terus ditinggal teu aya. Bari siang kene nya. Siang kene selang-selang apa bau. Bau anu karari teh lah. Aya matak abdi percanten terus aya gaib mah. Sabada pos di ditu di ieu kan ku Gusti Allah tergatang kan sok aya sapalina kan keterangan cenah pemijal mi anu doraka teu ditampi cenah ku langit sareng bumi sok ngalayang kan pa cenah rohna sok henteu cenah di tempat anu pararoek macam pentennya anu geuman-geuman matak tah percanten matak intina ieu mah ini emutan abdi kitu nya emutan abdi nyalira gitu prediksi abdi nyalira intina mah urang mah bade ngalangkung ka mana-mana contoh ayeuna urang bade ngalangkung ka makam urang ngadoakeun sok sanos eta teu terang makam sah kan daya doa assalamualaikum ya ahlal kubur ya birullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil asar eta doana bade ngalangkung ka tiap makam jadi kedah izin heula kedah izin pan aya istilah saur bahasa sepuh mah geuning saur kolot bibit kudu amit cenah ngala kudu menta pan aya istilah bahasa patak sok aya cenah euy sabab syariat mah cenah budak urang teh tuh geus ngaliwat cenah ti kuburan itu jadi kieu eta teh bener Pak teu amit teh aya istilah kakoer katoker pan teu katinggal teh kan gaib teh itu maka urang ninggal tapi urang teu ninggal matak ai urang ku pamit heula mah bener pamit heula komo urang ngadoa tos kitu bener urang assalamualaikum ya ahlal kubur pamit terang eta makamna misana karuhun urang aki urang tos terang eta mah karuhun urang assalamualaikum ya ahlal kubur sahibul makom di dieu rama urang doakeun ku urang kan urang jantan ibadah gitu laras padede tah abi membade tadi anu nuju siang keneh geuning nya anu keketrok eta teh keketrok terus saatos keketrok pan bau ngahiliwir tah saatos eta aya deui naon gitu tah saatos keketrok eta maka Pak pas kawenginakeun tabuh 1/2 janten pada teh nginep di dinya teh nginep di dinya biasa milarian deui nu kitu berengkar nomor kitu pala jatan nemongkeun ieu nya abdi eta nya da ngobrol pengalaman pati payunkeun ieu mah ngobrol masa lalu mah teu sawios kitu asal ulah kitu ayeuna nu kitu-kituan deui ngan eda meh memaksa kapungkurnya pengalaman tah Pak cariosna mah da nyanak nog cariosna mah ka dinya teh tah pas tabuh 1/2 Pak panog teh disimpennya di Lebet Tajung teh upami saur bahasa nu kitu mah cenah lah istilahna mah sasajen cenah nyimpen nog aya kampung pas tabuh 1/2 Pak sapertos jami we kumaha kresek kana sasajen teh Pak saos anu milihan tuangeun anu beurangan mah bade kabur tah ngawujud teu aya Pak ngan gerak jeung sora kuping we suanten wungkul beda jarakna tepi ti urang teh ka payun teh pami kitu mah nya caket urang tiasa we si udon bagus eta ning sieuna teu tebih da nya 2 meter malah langkung aya kana sasaja teh kresek Pak abdi mah teu kitu nya ukur calik unggul kan abdi dina hate aing mah yang gerak beurang kan sekeng hayang ningali naon ieu gerak beurang nah apa abdi mah pas tos subuh tah tos kekeresekan gitu teh Pak kresek soantan anu dehem 4 kali dehem kumaha sapertos sepuh sapertos anu ngarokon banget kan kitu dehemna teh alah direret ku abdi jami di dinya teu aya batu teu aya kalah langkung penasaran waduh yang gerak subuh abdi geus aing cek pangeulana kenapa Pak ditinggal teh sapertos apa kan aya apa beureum tah kela aya naon hungkul di dinya pada sasajen apa beureum sapertos 7 rupiah Pak bumbuhan teh apa beureum buah pir anu ararenah we cik abdi teh nu ngarareunah ieu dikirim ku aing kan abdi sok puasa sok dari hal gitu tah sapertos apa Pak sacenge apa teh sapertos terus ngagarega sarina hungkul mah nya cek palipot apa tah abdi janten heran pisan mah ndok teh janten seratan saratan dina nog teh anu kitu teh da abi eta hayang gerak enjing cik abdi teh tos enjing cik dipasangan ku jelema eta mohon kela pada aya di seratanana dina naon di jero di luar dina nog dina ieuna dina kulit seratan Pak sapertos
sepidol biru serat tengan hampir teu kahartos serat nanti ditinggalan lagi tah abdi berarti leres mata Pak nu kitu mah intina matak saurus sepuh teh ulah sieun kun kitu mah asal urang ulah ngaganggu matak ana sapotos aya nu aya masieun na tuh pada nu ngarencangan sok sanos aya jarak kamera tebih kitu nya nyada katinggal panampun bae aya sieun geuning kikituan sapotos anu dina TV tipe anu sok ninggal pami sieun urang taluk cenah kikituan da moal keungeun atuh daya rencang coba lamun manehna nyari rada kecan karuan teh kitu kan ari abdi mah prinsip abdi asa urang ngaganggu nu kitu piraku teu diganggu ku urang jeung ngaganggu matak abdi mah kuncina kanggo diri pribadi abdi di janten ibadah ongko paminggalan ku ke tempat anu serem kitu nya teh doana anu tadi teh assalamualaikum ya ahlal kubur ya birullahu lana walakum antum salafuna wa nahru bil atsa terkadang kan doa anak saur sepuh mah jampena cenah urang lamun deuk masuk ka makam kitu urang ka tempat-tempat anu horor-horor kitu geuma-geuman kan jarak 50 meter ge cenah itu tos ninggal ka urang ngan urang teu ninggal aya deui cenah doana tanya doana cenah ieu sapahu bisa baik wa bika rahmatir rahim urang ngadoakeun keneh cenah eta teh sing aya rahman rahimna Gusti nu Maha Suci welas asina ka jalmi anu tos ngampunkeun ya eta doana keneh matak abi mah sanes aing mah teu sieun teu sieun upami ujub da mah teh teu sieun kun kitu da mah lag-lag kun kitu ku jelema sieun mah da leres sieun keneh ku jami atuh daripada aku nu kitu jami mah kieu Pak katinggalnya urang teh teu wantun meureun lompat gitu padahal tah upami kan tadi teh taruhlah setiap ayeuna ka makam kenging nomor tara meleset wae kenging wae nya kenging tas atos kenging aya naon aya sesuatu teu anu berubah dina kehidupan gitu maksana jadi loba kasieun jadi asa aya nu nuturkeun anu kumaha aya teu aya cenah teh Pak jeung sieun kasieun tos ngayakinkeun anu kenging dipasihan anu kitu sieun maksud abdi nya dibubungah gitu matak cek abdi ulah minta anu teu pararunggu justru anu kitu ceuk abdi dina hasilna ge moal kabarokahan anu kitu dina hasilna ge ku Allah teu dibere rezeki panyungkun ku abdi Pak kalah malik di cariosan keun ceng ieu lain bapatan ngojay kamari da sanes anu sahanapkeun abdi atuh nyarungkeun teh anu tos anu iswa benten 10 tahun 15 tahun sareng abdi kalah malik di cariosan ku abdi ka aya we bahasa ti anjeunna teh cenah ngan alhamdulillah Pak sakali lalire gitu udah dina kalinya deui da ada mal ieu deui atuh da upami sumpahna sakali mau dibere deui gitu ya surah abdilah intina mah Pak karena emang nu gaib teh emang leres aya tapi ngan urang intina mah ulah ngaganggu lamun urang ngaganggu itu pasti ngaganggu doakeun we gitu da termasuk di bangunan-bangunan mana-mana bakal aya wae da surah abdi teh da Allah menciptakeun jin jin di pelosok urang terkadang di rumah di opat juru aya jin teh mata seorang abdi ini seorang abdi aya seorang guru gitu ulama mata kelamun urang cenah bobok istilah nama di bumi lamun nuju tibra ulah wani-wani heureuy dicurat-coret cenah si badan urang teh kan nuju kula marah urang teh keluar tah hiji waktos bade kalebet deui ieu mah ringkasan urang tah kitu Pak istilah labah horor mah disebatkeun serem muhun serem disebatkeun teh serem dah moal anu abdi kantos Pak di hiji tempat makom Pak abdi kantos mung dua kali na tah abdi ge asa nyimpen eta ninggal kieu mah Pak ninggal kieu eta mah di daerah Bandung di zaman dikonveksi nya cai tah malam Selasa mah telepon tah abdi teh Pak carios nama uih ameng ti pameran tiluan abdi teh sareng rencangan orang Taraju ayeun teh ngalangkung teh ka tempat TPU itu makam umumnya makam agung carios nama tah abdi teh ngalangkung ka dinya nah pas bade ngalangkung teh teu pararuguh jeung abdi jeung peringkah bulu-bulu tah jual sakaretan ku abdi ketinggal Pak lawitna mah senyit heula tulisan anu ibakan mayit gitu banyak
Teu diwartosan tah anu duaan mah da bilih kabur. Tah si ngoreng Pak anu dua ge sami rencana abdi teh nu jalmi siga abdi. Kan peutan diwartosan anu sanes berbilih lumpat ka kitu mun jadi sieun we lah abdi teh antep. Nah abdi teh satia-satia we dina badan teh kadua. Ada apa tuh? Ninggal sapertos jalmi nu enggal disiksa Pak. Wajahna teh Pak. Darah Pak. Istri teh tah. Katingal ku abdi dina anak pun tak kali atuh. Kita sing ieu teh aya naon gitu. Itu sih marawi teh nu gelo Pak. Ini teu damangnya. Ku abdi teh tinggal. Terasa Pak rambut teh ka di kapayun ngan katinggal nak celak. Abdi mah 11:30 Pak. Payun teh. Ngalaman abdi. Ari ieu na kumaha postur tubuhna ageng atan abdi? Alit. Sapertos manusia we. Jalmi ngan teh sampean dekat tinggal. Sapertos nyanyi acuk upamilah gamis teh nya ngarungkup teu katinggal sampean panangan mah biasa. Ngan rambut ka payun, rambut gitu. Tah cariosna mah. Tuh ada rambut habis. Tah anu sajami jeung toel ka abdi ninggal benteng. Deh mana naon cenah cicing aing ngaliwat mah sudah abdi teh ngababaraha bisi kabur ayo cek ngaliwat mah abdi teh ngadua nya apa laras teh mata nya sur abdi kedah didoakeun anu kitu nah apa carosna abdi teh ngadua parantina tepan mayit we nya dan kita geus puguh ceng geus teu aya Allahumma firlahu warhamhu abdi teh mesa kedik tah doa eta teh sama sekali teh aya deui eta teh langsung abdi teh istighfar syahadat selawatnya berdoa kul udul binas al-falaq muka ritual iras sampai terakhir ayat kursi. Alhamdulillah Pak adem deui we tah. Ngaguna Pak abdi pas dongkap teh ka bumi rerencangan. Jalan ka mana cenah dieu tadi lah nah cenah leluasan tadi teh cenah anu ngadadak nu katabrak terus dikuburkeun cenah takal eta gebeg teh abdi. Pak abdi kalah seserian teh abdi. Nah acara wanian jalan ka dinya abdi teh diobrolkeun made abdi teh cenah bete kabur pisan teh kelumpat ngan made geus totoya cenah jeung teu karasa deui sieun abdi teh totoya teh bilih galeumpeur bilih cilaka ku pola sorangan eta teh itu teu ngunak urang lompat kalau urang teh ditajong kumaha teh mata cing tenang we anu kitu dasar abdi teh mah anu gablug kitu upami urang ngaganggu bakal ngaganggu itu kitu we Pak matak abdi mah bisana diajurkeun gitu bade keluar teh bumi upami wengi kalah ngadua ieu di seorang ustad teh kadah ngadua diange teh makanya keselamatan urang keneh gitu abdi mah da surah abdi mohon di mana-mana ge aya anu kitu mah da kan Allah teh nyiptakeun jin teh gitu ulah sampai ka jurig-jurignya datang nyiptakeun jurig Gusti Allah. Justru karuhun mah ku urang kedah dikintunan Fatihah kumaha insyaallah moal naon. Eta pengalaman abdi. Seueur pengalaman teh. Ayeuna mah kangge mimiti mah Padede urang dugi ka dieu heula nya. Mohon kayak urang ngobrol deui lah nu langkung jelas insyaallah. Penting mah urang paranjang yuswa amin barokah keur rezeki ku Allah. Amin. Hatur nuhun pisan Padede nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.